Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawm 'iidan wa sa'adatan lil muslimin wa atama bihi shahra ramadan al mubarak alladzi kutiba fihi as-siyam lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Kalimah takbir, tahmid sareng tahlil anu dikedalkeun saputing jeput di masjid di musola dugi ka enjing nandakeun rasa bungah anu taya papadana ka bungah parantos tiasa namatkeun saum Ramadan kalayan dipapaes ku ibadah-ibadah sunnah anu sanesna. Kedalisan kabagjaan minangka ungkapan rasa syukur sumpingna Idul Fitri 1442 Hijriah sekaligus oge mangrupikeun hiji rasa kasedih margi urang sadayana parantos dikantunkeun ku sasih anu mulia, sasih anu pinuh magfirah nyaeta sasih Ramadan. Kabingah sumpingna Idul Fitri pikeun umat Islam tangtos pinuh ku pangharapan urang sadayana mudah-mudahan hiji amal urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salatna, saumna, tarawihna, zakatna, sedekahna, ruku' sujudna, tadarusna sareng ibadah-ibadah anu sanesna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sajabi teh eta mudah-mudahan urang sadayana tiasa depi deui kana Ramadan anu bakal datang. Tun Ramadan atanapi amalia urang sadayana sing janten pribadi anu takwa sakumaha tujuan tina saum teh la'allakum tattaqun jeung teu aya deui jalma anu pangmulia-muliana di sisi Allah Subhanahu wa taala kalintang ti jalma anu pangtakwana. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral Id rahimakumullah. Dinten ayeuna dintenan Idul Fitri numutkeun harti dina bahasa Idul Fitri teh hartosna mulang deui kana fitrah, mulang deui kana kasucian, mulang deui kana bersih tina dosa, mulang pikeun nampi kana agama tauhid nyaeta agama Islam anu saluyu sareng fitrah kamanusiaan sakumaha anu didhawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Pihartosanana wallahu alam bimuradihi bidzalik grapek sing hareupeun beungeut aranjeun kalayan lempeng kana agama Allah sing tetep fitrah Allah anu geus nyiptakeun manusia numutkeun eta fitrah nyaeta agama anu lempeng ngan bae kaseureunana jalma teu nyarahkeun. Numutkeun ieu ayat 3 fitrah nyaeta hiji saurang salawasna kedah narima ajaran tauhid nyaeta ajaran Islam. Kaduana salawasna urang condong migawe jeung nyarita anu bener anu sesuai sareng Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna salawasna urang taat patuh ka Allah oge nebihan kana sagala rupi larangan ti Allah Subhanahu wa taala anu tos dicontohkeun ku junjunan urang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atikan didikan Ramadan baris mulangkeun darajat manusia kana darajat fitrah, maka dina sasi Syawal anu ayeuna jalma-jalma mukmin kedah tiasa miara hasil-hasil didikan Ramadan sareng kedah istiqomah dina hartos usaha satekah polah mancegkeun prestasi amal ibadah dina sasi Ramadan kamari dipraktekkeun dina 11 bulan anu kapayuna. Tujuanana sangkan urang sadayana mibanda sikap mental anu alus sarta nganterkeun kana kahirupan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu istiqomah manceg dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala, ku Allah Subhanahu wa taala bakal dibere pangbubungah. Sakumaha pidawuhna dina Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saestuna jalma-jalma anu nyebut pokna pangeran abdi sadaya teh Allah, tuluy maranehna tetep istiqomah tan wande para malaikat turun ka maranehanana. Saur malaikat, salira araranjeun sadayana ulah ngarawasarieun sareng ulah poma salira ulah nalangsa sarta mugi salira sadayana suka bungah ku sawarga anu kantos dijangjikeun ka aranjeun kabeh. Allahu akbar walillahil hamd. Suasana Idul Fitri tahun ayeuna hampir sami sareng tahun anu kamarina. Urang aya dina suasana pandemi COVID-19 anu teu acan sirna ti urang sadayana. Sosanaos kitu tetep urang sadayana dina dintenan Idul Fitri pikeun naliti diri, mawas diri kana naon anu dipilampah ku urang sadayana, pikeun jalma-jalma mukmin mah parantos dididik diatik ku saum Ramadan. Ujian anu tumiba mangrupikeun lahan keur ningkatkeun kasabaran urang sadayana. Sabar deukeut hubunganna jeung keimanan. Manusia anu bener-bener iman ka Allah bakal ngabogaan sikap sabar. Sabar mangrupikeun hiji kalakuan positif anu bakal ngadorong kana diri pikeun ngalaksanakeun sagala kewajiban. Sabar oge mangrupikeun hiji benteng pertahanan jalma-jalma supaya teu ngalakukeun kahajakatan kagorengan. Saur kumaha Imam Ghazali nguningakeun yen sabar teh nyaeta ajegna dorongan agama pikeun yang hareupan hawa nafsu. Upama urang nitenan mangrupi-rupi ujian ka negeri urang anu tumiba ti kawit gempa bumi, banjir, longsor sareng pandemi, maka sakedahna urang sadayana naliti laku lampah diri urang sadayana. Upama laku urang salaku bangsa Indonesia taat aya kana taatan kana agama, maka eta musibah teh mangrupikeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalikna lamun urang nukang nonggong kana aturan agama, eta teh lain musibah tapi adab di Allah Subhanahu wa taala. Kudu urang buru-buru deui mulang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi sadayana, pandemi, wabah, segala rupina takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Ka urang sadayana teu aya deui hiji ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, dua nampi kana takdir ti Allah Subhanahu wa taala, katiluna tetep ngajaga tina sagala rupi hal anu matak ngarugikeun diri urang sadayana kualatan urang taat ka pemerintah ngalaksanakeun protokol kesehatan sareng sagala rupina ikhtiar. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala urang dijaga tina sagala rupi mara bahaya dunia, terutama mah urang pandemi atanapi wabah-wabah anu matak ngaruksak kana keimanan urang sadayana jeung ngaruksak kana amal-amal urang sadayana. Mugi Allah Subhanahu wa taala maparinan pituduh pitunjuk salamina ka urang sadayana sehingga urang sadayana tetap istiqomah dina kasayan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mugi Allah Subhanahu wa taala nampi kana saum urang sadayana, ngajantenkeun urang sadayana pribadi anu fitri anu mulih deui kana kasucian anu hakiki, bersih tina sagala kokotor diri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matin la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa kana 'ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila kafatin nasi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqah wa khaba man asah. قال تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا ولا تسرب وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وسائر بلاد المسلمين أما اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحدل من هدل المسلمين بجاهك وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشرف عنا وادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والشدائد المختلفة والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.